Eta kiai geus teu mengenal dunia. Ya nama mun dibere mobil ge deuk embung. Dibere motor hom. Dibere jabatan dibere Allah. Jadi ya nama resepna ibadah beres nana magahan lagi tapi can kami umur 40 tahun can kami bujangan makna ningali boga anak 40 tahun bari magahan ngaji can kawin ninengen jeung cam saya nah ieu teh urang naon budak teh make jeung encan aya minat kawin asal ditanya bae kawin gitu asal didatangan awewe gitu dititah milih awewe gitu pan ari ieu mah ieu boro-boro ditawaran di mobil dia nanya dia pula ayah jahe urgen iya boleh tolong pakai nanyakin jahe sekarang Masya Allah kadang nanyakin masalah masuk di mobil ulang-ulang nanya jahe tak iya bayar wah bayar iya umur 40 tahun sangkang akhirnya dikawinkan lah ku indung bapana sanggesa dikawinkan itu biasa ditinggalkan di kamar itu yang nama panganter didelekan pemajikan pada ini tuh bapaknya main cekak itu bapak jikan anaknya langsung buka pikiran beren naik kiai mah kieu beren lambat malam kedua sarua, malam ketilu sarua, malam keempat sarua, kalima kegenep ketujuh datang ke 20 hiji pemajikanna frustasi normal gitu sih ditungguan ku pemajikanna teh datang ke 40 poe lah dan pemajikanna dicoba aing geus sataranjang caranya yang ada di kamar soalnya salah kita masih di masjid kene ya nyana bisa tangannya istimak KPH istimak nggak ada yang salaki coba akhirnya salakina datang sekitar jam setengah 10 tas di masjid tas bagaimana ngaji lah buka kamar nyana geus sebel genyem. Nah, si sebel genyem. Kita bahasa Uni Soviet kita. Sebel genyem. Akhirnya nyana ngangkarat. Salagi-lagi ditoelan genyem. Akhirnya encan aya keputusan hukumah mana kita ningali ieu sigana budak teh can bener ja umur nama geus 40 tahun ari urang dieu mah pan memeh nikah teh ya memeh nikah teh ya memeh nikah teh urang dieu awan caritakeun na'udzubillah min banyak ku indungna
Ayah anjing ieu kumaha ka pemajikan kadeuleun aja biasa-biasa bae. Sonona jamaah mah baheula keur ngora atau panangkeun teh sono pan sia lamun biasa bae. Nah. Lu dipake karena satu gaulan di dunia ieu diwati Allah. Semal kepanggih santri kosim. Wow, lagi ngomong. Kula mai dibere nanaon ge nu kadeureuna Allah. Jadi atunya dikawinkeun ge. Sakadar nurut ka mare jeung ka bapa, adapun hate kula mah Allah. Cak mana sanajan Allah aja pan Allah ditakawin. Kanjeng Nabi ge kawin, wali-wali ge kawin, kiai ge kawin. Komo bangsa kiai di dieu mah. Nu kanyahoan aya nu teu kanyahoan aya. Akhirnya ya cuma ceknya ke tungguan kula ayah amper naik selama ini setanggung terus bisa naik panjelma kalau diingat ke Allah hayang mana jelma kalau diingat ke Allah hayang mana. Nah, kamu lahirna nyana ngerenungkeun Kanjeng Nabi ge kawin, ja para aulia Allah kawin, ja para ulama sholihin ge kawin. Nyana berarti ya beneran ya. Ieu teh kudu imah tangga nu bener. Akhirna biasa nyana malaman pertama. Alhasil sabak dak nyana jima jeung pamajikanana Masya Allah toker jadi kolok berenya langsung hamil bunga hidung bapakna Masya Allah alhamdulillah nantukah amin. Ngagedean 8 bulan borojol ngalah. Masya Allah anak lelaki bagus kaset atau garangnya gitu cerita di luar negeri lain di santri biasanya ini makan luar oh malu kaset ibu pingin kali gitu sakit kaset cak bobo. Jadi dia kasut dia kalau ini sudah sakit. Kalau dia dengan jin buntutan lah kasih lagi ya. Kaset lah. Keceritakan mah sabada lahir anaknya mau si bapaknya kiai tersebut. Kita diurus ku aki jeung ini cek urang Bandung cek urang ge bawa pakolot makolot serem tangannya di Bandung di Garut akina itu buah pakolot mah makolot mah terus itu teh bahasa teh tah diurus gede akhirnya dididik segesa dididik di mana terus dipasantrenkeun kacaritakeun bisa lahir Masya Allah lu kaliwat ngaran ilmu alat dimimiti amil datang ke Alpiah ditanya naon bisa mantek dimimiti sulam datang ke Syamsiah malah martir dia di bawah-bawah jago mantek bilaga johar makun juman teh usul fikih ti mimiti warokot datang ke Jamul Jawame dilakukan wah hadis yang musolahat hadis-hadisnya itu kene tafsir berikut musolahatna geus kan luar biasa bangga akidna boga incu
ngaleuwihan ti bapak. Masya Allah. Kunaon eta? Kulantaran bapakna nyana ingat baik ka Allah. Tuh anak teh bener. Tersebut HP. Anak musoleh mah tersebut HP. Tadi mah kira di HP buka opat. Jadi buka opat HP-na. Parang di nyana, parang di pemajikan, parang di khususon. Ya ruhi. Saya sih kiai HP nambah ya. Yang naon bener. Nah, istri gue gitu. Sama rahasia perusahaan. Bangga akhirnya boga anak luar biasa pinterna. Kabelah dieuna memeh ku akhirnya geus dikawinkeun. Masya Allah. Eta jelema ngaranna di ngarangan harita Sa'dun. Sa'dun teh teu bahagia. Nya nama eta beuki asal diundang nganu model kieu nya nama hees ulah sok serius di imah hees bae di masjid encan masjid jarang ka masjid hees bae kam majelis taklim hees aduh teu kaburu kadeuna teu kaburu gawe teu kaburu ibadah kadeuna. Akhirnya terus ku akhirnya teata dinasehatan ya bapak siapa tak sare baheula teh jeung eueuh hiji jelema luhur sare bae sia kurang ngees bae. Masya Allah sia ngaji bisa ku bisa tapi ngees bae capura wakidang bangun deui sia ngees mahes teh ngees bae kerek tinggi suker udah lohornya sholat bangun detik gituan mereka terus SD udah masak asar asar udah maghrib udah bisa kok mau penting wah itu boleh ceritakan kan orang hilang masalah mau pamajikan awewe udah salah ke HSPT kesel dagang itu akhirnya nanti diragap gitu HSP terkesal ini mah HS Masya Allah HS udang tapi kikiran nih kayak golepak nih Masya Allah ayah bangun dan santri belum HS kebelah lain sebulan 2 bulan tahunan sanggeusna bisa ngaji teh HSP 1 tahun 2 tahun datang ke 10 tahun di umur 30 tahun datang ke 40 tahun teh gaweana HS Masya Allah kan ayeuna di sidang lindung bapakna sadur sia iya Masya Allah aing bunga boga anak sia geus carita pinter ngaji ku ari ge mun nanya nanaon umur teu kajawab ku sia tapi kunaon pagawean HS leup teh heuy udah sia geus HS ieu sia nomor jeung saha udah aya naon mah si kunaon HS mah Cirkulama daripada bentak haju ngobrol-ngobrol gelut tepar rubuh manfaatan HES. Cirkulama daripada luntang-lantung tepar rubuh zaman HES. Cirkulama daripada